para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu terus nyerelek, poe ganti minggu, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun. Nyaho-nyaho aji pendi pae hartina terus perubahan. Nu eueuh berubah mah ieu engke jaga di alam akhirat, maka disebutna alam realita, alam kenyataan. Di alam dunia mah ieu alam impian. Tuh kuari mah pan jelema lolobana di dunia nyebutna alam realita, engke di akhirat alam impian. Jacan enjanyaho justru kanyataana di alam dunia teh ya alam impian. Mun kuari ditanya Haji Pendi baheula ngorah teh kasep teh kasep kan ngorak kasep. Kuari dipertanyakan ieu ngorak ka mana Haji Pendi? Kakasepan kuari ka mana? Disimpen. Tuh, berarti kan ieu kos ngimpi. Baheula ngorak-ngorak Haji Pendi kuari geus ka mana? Kasep baheula. Geh ngan tiluan urang ngomongna. Tiluan doang nyebut kasep. Nu lainna mah tuh henteu lah. Masya Allah. Ieu be kajadian nu kamari, heulanan urang teh nu ka alaman teh hayang aya di atuh hese. Hese teh nu kamari teh ieu. Jadi geus be saliwatan kos ngimpi. Di alam akhirat mah ieu hayang kumaha we, ieu teh realita be. Tek kuari urang teh ngalakoan anu isukna hayang kos kitu deui atuh bisa diputar deui bisa. Sek be atuh kaya kos kitu be. Masyaallah moal berubah. Terus bedek kumaha we ge, laju ngora moal aya kolot-kolot. Ganteng, Masya Allah. Tak mudah-mudahan be urang kabeh kasalorga. Mantakan waktu kurang terus ulah dihambur-hambur dipake ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah urang pereh ieu teh ya bunga hareupan bulan haji. Wal fajri walayalin ashr wasaf'i wal watr. Masya Allah, demi fajar, walayalin asr, demi malam-malam anu 10. Masya Allah, mun ku urang diperhatikan aya usrul awakhir dina bulan Ramadan istimewa, sangat luar biasa istimewa. Ramadan teh istimewa, awal Ramadan istimewa, pertengahan Ramadan ge atuh istimewa, tapi moal bisa ngaleuwian karena kaistimewaan usrul awakhir. Tuh. Aya anu 10 istimewa di teh, iyalah di antarana 10 hari di bulan Zulhijjah. 10 hari. Dimulai tanggal kehiji haji sampai tanggal 10 beuh Masya Allah aya puasa eueuh Kiai segala nanya puasa kos nu beuki teh ka puasa. Salah satu puasa anu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad ieu 2, hiji tarwiyah
tanggal 8, kaduana ieu teh Arafah tanggal 9. Cak Haji Pendi tanggal 10 na be sakalian. Iya dong. Boleh kan di aki-aki hayang puasa dina poe lebaran belum. Atuh haram lah. Tah geus be 2 poe be tarwiyah Arafah. Yai kurang seubeuh. Waduh, Masya Allah. Bener juga deh. Hobe silakan lamun endek puasa ti tanggal hiji cak ba'dul ulama awas. Ba'dul ulama ngomongkeun man soma hadhil ayam akramahullah eta teh bi asarati asya. Lamun urang puasa ti mulai tanggal hiji, tanggal 2, 3 terus sampai tanggal 9 dina bulan haji dibere kaistimewaan 10 kaistimewaan. Tah bisi endek be cak Haji Pendi kurang seubeuh 2 poe doang mah dibere naon kiai al barokah fi umri umurna dibere berkah ku Allah. Tuh mudah-mudahan be urang dibere berkah dina umur. Jadi ketika orang diberi berkah umur teh ya selalu dipakai ibadah ente dipakai main selot tuh ente dipakai dariuk beta teh nanggoan eta teh nan berkat atuh nanggoan berkat mah ibadah pidato ibadah ya Allah lain darariuk benangguan bang emok lain eta hirup teu berkah pas kitu ngaranna tuh naon deui kiai waziyadah fi bali nu biasa boga eta teh kauntunganna 10.000 ditaekeun ku Allah bisa 15.000 boga pakaya ieu teh 100 juta bisa ditaekeun ku Allah 2 juta. Nu penting daek puasa ti tanggal hiji sampai tanggal 9. Masya Allah. Naon deui di antara keistimewaan wal hifzi pi iyali keluarga insya Allah dijaga diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Taiye mantakan Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dijaraga diraksa. Aya keneh kiai aya naon Masya Allah pan eta Haji Pendi lamun ditimbang amal kagorenganna beuh sagede gunung mah aya. Alhamdulillah amal goreng ya tidak ngadenge amal goreng Haji Pendi lamun ditimbang teh ya ieu teh pan sok gede gunung 40-an ton cenah alhamdulillah. Dasar geus tareh pikun ieu mah. Pan geus salebah mana masih lebah mana? Masya Allah. Dagang karung dioplos malulu. Spanyol separo nyolong. Boga duit lain dinapakahkeun ka pamajikan dibikeun karang dah. Nyawer pan eta teh nyawer teh pan lain dibalangkeun dicecepkeun ka S2 naon teh S2 tuh pasah keneh kan eta geus kolot ge kan dosa lain eta kos kitu atuh kan dosa luar biasa geus puguh teu ieu teh lamun ti jauh kujana disuyitan jelas kan tah sagede gunung eta. Masya Allah bertumpuk-tumpuk dosa tapi ketika orang daek puasa dina tanggal hiji keneh wa takfir li sayiati ieu teh dihapus ku Allah dosa-dosa. Tah ieu bi urang mah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan be dibere daek. Tah yai ya
masih lapar keneh kakarak sakitu doang mah puasa sohor amat Haji Pendi. Ieu mandek terus datang ke tanggal 13 sabaleta teh 11 12 13 tasrek berarti kan eta tah puasa teh Haji Pendi dina poe tasrek ieu teh ieu eta lewateun berarti bakalna ngoyok di neraka tuh ngoyok yang teu ngoyok segala teu panas di mana orang neraka teu panas. Masya Allah geus urang minimal nak urang puasa tanggal 8 tanggal sambil tarwiyah jeung Arafah. Masya Allah naon emang ganjarana eta mah ku poharana gudena dina poe tarwiyah ku Allah dirahasiakeun cak Allah geus gira paeh bae. Ya Allah ku gede gedena ganjaran cak Allah teh ya geus moal mah gerak ka dieu be beuh nyaho tercengang BKB. Jadi saking ku pohar gede dan ieu teh ganjaran puasa dina poe tarwiyah ieu Allah endek mere kejutan ka di akhirat. Masya Allah dipanggil Kiai Pudoli Kiai Pudoli lantaran puasa tarwiyah Masya Allah terbelalak Kiai Pudoli dipanggil Kiai Sadar Masya Allah kaget terbelalak Masya Allah Habib Rozak bonya nama geus ucang-ucang tinggal Haji Pendi bayi nanggo Andi absen cak malaikat Ridwan enggak ada nama Haji Pendi. Kok bisa begitu? Karena kagak puasa Haji Pendi ya. Masya Allah iyalah bakal diberi kejutan anu sangat luar biasa kunaon ku pohara-poharana gede ganjaran puasa dina poe tarwiyah tak Kiai iraha ieu puasa tarwiyah tanggal 8 Arafah na tanggal 9 kemudian tanggal 10 na urang lebarannya teh ieu insyaallah setelah diutang-hitung ieu dina poe Rebo ieu kenana 3 darajat lebih geus berarti ieu kabeh nu ngararitung teh ya ieu 3 darajat lebih maka kula insyaallah nanggalkeun dina bulan Zulhijjah ieu dina poe Rebo geus tinggal ngitung Rebo ka Rebo 8 poe tah berarti tanggal 8 poe Rebo Kemis tanggal 9 Jumat Lebaran tanggal 10 geus berarti lebaran hajina insyaallah dina poe Jumat. Jadi kula mah insyaallah ieu jeung keluarga lebaran hajina dina poe Jumat lantaran nanggalkeuna dina poe Rebo. Ieu tia tinggi termasuk derajatna lebih daripada 3 darajatnya. Maka insyaallah nanggalkeun bulan haji tah poe Rebo lebarana poe Rebo Kamis Jumat mudah-mudahan be urang dibere panjang umur dibere sehat dibere kuat ibadah kuat sodako kuat orang ieu teh jang mencit korban karena ibadah terhebat dina poe lebaran Idul Adha kecuali mencit korban ya lain ngadahar korban lain Haji Pendi kan salah ngartikeun cegan lagi pang Abdul na dina poe lebaran cak kiai ge ngadahar korban atuh kaunggal masjid mamawa karung Masya Allah
hese teh jelema lalat kos kitu Haji Pendi malalet nyaon teh lalat lerti ya ieu teh hayang untung beta lalat kos kitu teh ari mere tilok daek tapi dibere hayang tah eta naon tos kitu pinter kodek teh ngarokok nyana marokok na di kantongan laju giliran bekan batur nyokotan sawaktu-waktu nyana teh nyokot nu sorangan kos nyokot keris hiji bepan ribet lain ustad kiai Supendi ya Allah pan ari batur mah bruk brak tak be ngobrol teh rokok brak teh den dihareup nu ieu brak teh pan ngeunaheun tah kopi cak paribasa hayu seuing babarengan rokok ge babarengan Haji Pendi ge sarua kos kitu babarengan ngan nu nyana di kantongan bae teh ngaranna pinter kodek pas kitu ngaranna hese kan atuh ari jelema geus wawatek hese mah teh hese bae kunaon pan boga hutang ka pamuji 10 juta aya jang mayar aya padahal mah tapi pan ditagih leletna teu kira-kira hese jasa ditagihna teh hese aya padahal mah jang mayar tapi ieu teh hese luar biasa padahal geus diomongan geus dinasehatan pen eta hutang lamun kabawa pae padahal mah ieu teh hutang teh jang mayar aya tapi kan embung dibayar kabawa pae rengse bakalna amaliyah teh kacokot kagorengan nu itu ditumreukeun pan endek lebah mana jalan ke ka surga rugi kan jojong bae kumaha engke bae di akhirat cenah pan eta hese geus kitu tuh kiai ya kumaha lamun kiai kos Haji Rusdi ya boga hutang kaki bait ka pamuji sabaraha 1 juta terus Masya Allah cak Haji Rusdi lain teu hayang mayar hayang jasa duh Masya Allah tapi kan ieu boro-boro jang mayar hutang dahar ge kadang kapanggi isuk sore henteu sore kapanggi isuk henteu susah luar biasa cacak lamun aing boga jang mayar pasti ditiheulakeun dibayar nyaan ieu teh rak be kaburu maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah Haji Rusdi teh maut dalam keadaan boga hutang nyaan deuk mayarna teh ngan pedah balangsak susah luar biasa teu kudu khawatir tama Allah engke jaga di alam akhirat nu bakal mayar tuh nu pentingnya kumaha lamun kos Haji Pendi deuk saha nu mayarkeun orang ada aya ieu teh barangna aya barang teh ngan hese luar biasa maka ku ayana hese eta teh teu naon secara hukum agama kamari teh diomongkeun bahwa ku Haji Pamuji diambil uangnya di dalam kamar rumah Haji Pendi dengan istiqlal artinya geus bae tanpa aya melapor di masalah tuh Pamuji langsung asup ka jero kamar Haji Pendi buka lamari seret aya duit 10 juta di dinya cokot halal masalah kenaon mengambil hak pamuji nu aya di Haji Pendi lantaran Haji Pendi ditagihna wese luar biasa make wese tah Masya Allah cak pamuji teh secara begitu ternyata saya ngaji enggak boleh ternyata mengambil harta yang ada di rumah Haji Pendi karena susah ini Haji Pendi ditagihnya datanglah Haji teh pamuji ka ditu Haji Pendi kan kereueuh ternyata dikunci lawangna didobrak ku pamuji didobrak brak rusak lawang
atawa ieu teh di bolongan imah teh rek be meunang atawa henteu datang ka ngaruk saklawang. Wa idza jazal ahzu falahu kasru babin wa idza jazal ahzu falahu naqbu jidarin anu la yasilu lil mal illa bihi ku ayana ku agama diperbolehkan oleh agama pamuji mengambil uang Haji Pendi 10 juta yaitu untuk mengambil hak pamuji lantaran hese dicakota lantaran isulit aiprak lawang imah Haji Pendi dikunci teu nanaon palahu kasru babin didobrak sedancur rusak teu nanaon ieu teh digempur imahna teh sena asup bisa asup jang naon jang asup ka jero jang nyokot duit nu 10 juta teh lamari orenganan dikunci deui didobrak lamarina jahat deui atuh jahatan Haji Pendi lah ongko boga hutang ongko embung mayar tah awas terus iya gak wajib ganti rugi ente kan itu pintu rusak sanggeus sudah dicokot duit 10 juta ku pamuji eta lawang imah rusak imah Haji Pendi bahkan lamari nage rusak ieu teh ya walayad manu ma pawata tidak bente aya ganti rugi henteu katempuhan ieu teh ya ketika hancur lawang sabodo teuing kasar cak Haji Pendi kasar amat kasaran Haji Pendi apa kasaran pamuji coba ayo pan boga hutang 10 juta ya kan aya duit jang mayar aya pakaya jang mayar tapi lelet jasa teu daekeun bayar bae pan eta pamuji geus datang kadinya teh ya udah dah besok aja besok entar besok tarsok bega ditu ayo pan eta piheunekeun jengkel luar biasa henteu ari keur teu boga bapan ieu boga ongko embung mayar kasaran mana coba eta ayo mantakan tah ku agama diperbolehkeun masalah Masya Allah jadi ieu teh eueuh nun teu aya solusian tah solusi ti agama teh kos kitu ketika berat ieu teh kasulitan pamuji hayang nyokot hutang di Haji Pendi padahal aya jang mayar agama ieu memperbolehkeun sampai kadinya kunaon mengambil hak pribadi tuh teu kudu berat awas ya naon bae ge ieu teh make solusi kabeh Haji Pendi boga pamajikan ngaran Maimunah eta tilok dinapakahan ku Haji Pendi tilok dibere duit waduh cak pamajikan heueuh ari napakah batin masa waktu-waktu aya ge teu jelas tapi napakah joir pan ieu kami kudu dahar tah di mana-mana awewe ieu teh teu henteu dibere napakah maka ieu teu nanaon kan nolak kahayang salaki nusus kiai atuh henteu Takbir lamun Haji Pendi hayang ieu teh cak Maimunah bayar dulu cepet napakah per hari iya tah akhirna pan Haji Pendi akhirna teh kain di pundungnya na lalaki aya pundung jore jasa lalaki pundung tuh pan kuari ye nasib Maimunah disebut boga salaki henteu lain lantaran japah Haji Pendi geus eueuh di imah disebut rangda lain pan eta ribet kos gitu kan mana geulis akhirnya kan Haji itu teh Maimunah minta talak cak Haji Pendi datang ka poe kiamat koing moal ditalak mak aing pokona geus mun kunaon pan eta marabe naon aing hayang teu dibere cek dana
atuh cak Maimunah heuy atuh lalaki teu boga polo mere duit tilok naon tilok ari kaos itu hayang atuh teu bisa lah teu dituna tah awas maka Haji Pendi ieu teh nyana ngomongkeun aing mah nalak moal datang ka kumaha ge mere duit henteu pan eta pribed ka si pamajikan digantung kan kos gitu cak Haji Pendi nu boga tolak aing nu berkuasa teh ieu kan tetep agama kudu make solusi atuh aya solusina kumaha datang ka kehakiman Rapa ngalapor juragan hakim ya saya punya suami yang bernama Supendi terus gagak ngasih uang Kim itu mah suami pelitnya minta ampun tilok meren apakah terus atuh kula atuh tadi napakahan mata kadi deuk ngajukeun gugat cerai kan gitu kan kelanan engkekan Haji Pendi dipanggil ku kehakiman ternyata teu daek datang eta teh geus 3 kali dipanggil teh maka hakim memutuskan bahwa pertikahan saudara Maimunah saudari Maimunah dengan Bapak Supendi ini dipisah tertulis tanggal 1 Januari mulai menghitung idah didinya ngitung idah teh di dia tak baik Haji Pendi ngamuk-ngamuk tuh bisa aing can ngaluarkeun jatuh talak heuy kunaon si eta teh teu ngitung idah tak baik Masya Allah ngamuk Haji Pendi lantaran ngarasa can ngajatuhan tolak ngaji Haji Pendi heuy keputusan hakim apapun yang terjadi ketika tak diputus ku hakim eta teh ngaranna jadi tah pisah ngaranna sanajan Haji Pendi salakina teu ngajatokeun tolak hakim geus memutuskeun di dinya menghitung idah sanggeusna menghitung idah teu nanaon lajuna eta Maimunah kawin jeung Haji Rusdi tuh jinah meureunana disuaikeun sungut sia koy ngomongkeun atuh lain kos kitu tah ieu teh aya solusi ngaranna daripada digantung si awewe teh ya digantung dipegatkeun henteu jana imah-imah henteu hei pen geura paeh ngerebek di neraka bakal teh Masya Allah ulah teh menang haram ketika ieu menggantung awewe dipegatkeun henteu laju di ngahiji henteu nganapakan henteu ieu ngerebek di neraka mantakan eueuh solusina datang ka kehakiman maka ku hakim diputus selesai masalah boga kebijakan waduh kiai pun kuari maribad ka hakim kudu make duit bae hakim baheula ieu baheula cak Ibnu Hajar di zaman kuari zaman kula ieu duh hakim teh make duduiteun bae hari zaman Haji Pendi mah henteu lah tah Masya Allah ieu di mana-mana sulit hakim teh ya ieu tetep mudah tinggal datang bae ka kiai ieu teh ka Kiai Pudoli nyeun muhakam Bapak Kiai Pudoli saya membuat muhakam pada Bapak Kiai Pudoli untuk mempasah pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Haji Supendi karena suami saya tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah tuh maka jadikan Kiai Pudoli sebagai muhakam kayak ngomong deh kos ndek nyieun muhakam pertikahan Bapak muhakam tolong pasah saya dengan suami saya karena suami saya enggak berikan nafkah kepada saya atuh geus cak Kiai Pudoli saya putuskan
bahwa pertikahan Maimunah dengan Haji Supendi ini bubar, ini pasah berdasarkan Haji Supendi tidak memberikan nafkah. SD-nya ayah RT dipanggil sebagai saksi, tanda tangan, beres, hitung dimulai tidinya lepas idah, silakan Maimunah kawin jeung Haji Rusdi. Disogok ndek ngamuk Haji Pendi itu narima mah dibatok sekali geus pelanggaran terhadap agama, pelanggaran terhadap ieu teh negara. Kos kitu ieu teh pelanggaran kos kitu ngaranna didukung ku ieu ustad bolona gitu kira-kira ustad eta teh. Sing ade masya Allah wa ijazal akhdhu falahu kasru babin tuh di dieu eulanan secara johir kan eulanan ngadobrak imah batur kan ieu teh pelanggaran kan. Tapi ketika aya hak di dieu teh hak kemanusiaan boleh mengambil hak walaupun kudu ngahancurkeun lawang batur. Masya Allah tuh Haji Pendi ya boga hutangna sabaraha duit 10 juta. Bentuk hutangna naon? Atuh duit. Haji Pendi boga hutang 10 juta bentuk duit eta teh ka Haji ka Pamujiono. Terus Haji mengambil uang langsung di lemari Haji Supendi. Kuari asup Pamuji setekadelean ku Haji Pendi kunaon boga ilmu halimunan. Boga ilmu halimunan. Tah, asup cokot duit 10 juta. Anu mantak dicokot memang hakna lantaran Haji Pendi boga hutang 10 juta. Tah, Kiai saenggeusna eta duit kacekel ku Pamuji 10 juta, ieu teh langsung henteu kamilik di dinya teh. Summa al-ma'huz min jinsihi al-haq yatamallakahu, maka dengan langsung mengambil uang itu maka uang yang 10 juta langsung kemilik oleh Pamujiono. Di mana-mana kamilik berarti halal duit teh anu eta ku Pamuji dibalanjakeun ka beas. Halal ku Haji Pamuji dikasihkan ke istri untuk nafkah. Halal oleh Pamuji uang itu terus dikasihkan untuk anak-anak. Masalah kunaon? Ieu lain duit Haji Pendi hakikatna karena duit Pamuji jah Haji Pendi dah boga hutang 10 juta. Jadi ia tamallakahu langsung kamilik. Tuh. Bagaimana kalau begitu masuk ke rumah Haji Pendi, dibuka lemari, orenganan eueuh duit Haji Pendi. Eueuh duitna teh. Sebab duit teh kunyana ditendeuna teh di bank. Aya geh motor dicokot pi ku Pamuji. Lah duit eueuh motor ku yang cokot. Motor itu tah itu naon ngan engke bisa kamilikna kumaha ieu summa al ma'huz min ghairi jinsi yabi'u, motor jual oleh Pamuji laku 12 juta, maka ambil 10 juta, yang 2 juta ini kasihkan lagi ke Haji Pendi, pulangkeun. Jadi berarti itu begitu motor diambil belum langsung ke pihak pemilik oleh Pamuji, belum encan waka kamilik, encan kunaon ieu kudu dijual heula. Tuh dijual langsung ke Pamuji, iya. Terus ari hargana sesuai jeung harga pasaran, sesuai jeung keinginan Pamuji. Tapi cak sakawal mah maningan bawa ka kahakiman eta motor engke nu ngajual na hakim. Wakila yajibu rafu ila qadin yabiu. Pamuji bawa motor lapor ke juragan hakim. Ada apa?
Pak Haji Pendi punya utang terhadap saya 10 juta, cuman susah ditagihnya. Terus makanya saya ambil motor, saya rampas di rumahnya. Terus ini supaya dijual karena saya kan butuh uang yang 10 juta itu. Nah, engke ku hakim dijual laku 12 juta, cokot anu 10 juta bikin ke pamuji ku hakim, nu 2 juta ke ku hakim anterkeun ka Imam Haji Pendi. Tuh hari hakimnya menang teh, atuh teu menang, tapi bisa teu menang, pan geus menang gaji di pemerintah. Tuh, laju hakimnya teh hayang hakimnya kagak mau saya kalau kok nggak dapat bagian. Tek be dibere misalnya tah lantaran hakimna embung kudu diberang bagian bae, geurapae hakimna ngerebek di neraka bakal nanti. Masya Allah. Hakim ngarana Hakim Supendi. Masya Allah. Gusti nu agung. Awas. Begitu asup Haji pamuji teh ka jero imah Haji Pendi, duit disakserak teh aya ge motor dicokot motor set cak Haji Pendi cak Haji Ruebeh cak pamuji, ini saya mau jual, enggak mau ke hakim lah, udah saya jual sendiri aja. Berarti kan elan ditenden di imah set beka karak ditawar-tawarkeun, aiprak eta motor aya nu maling. Can kajual canaon mulai cak Haji Pendi teh eta katulah ti aing eta geus kitu. Masya Allah. Tah ieu kumaha posisina bertanggung jawab henteu ieu teh ye. Wal ma'huzu madmunun alai al akhiz fil asah. Awas, wal ma'khuz madmunun alaih. Motor yang diambil ieu anu nanggung jawab adalah pamuji. Berarti ketika motor itu diambil oleh pamuji terus ditaruh di rumah, kemudian hilang, ada yang nyolong motor eta, hargana sabaraha duit, diperkirakan 15 juta, maka hutang nu 10 juta geus beres lantaran eta motor geus dicokot, maka nu 5 juta deui pamuji wajib ganti ke Pak Haji Pendi. Katempuhan ya madmun alaih. Masya Allah. Makanya nanti oleh pamuji ketika motor diambil udah jangan ditaruh ke rumah lagi, langsung jual. Tuh. Jadi kita pamuji mah duit anu 10 juta leungit, laju nu 5 juta deui malah mah kudu ganti rugi ka ditu ka Haji Pendi. Madmunun alai fil asah. Aduh masya Allah. Mantakan di dia supaya kaharti tapre payad manu intalipa qobla tamallukihi wa baihi. Jeh nu nyele kitab ari nu teu nyele kitab atuh moal nyahona naon. Tah mantak di dieu teh abeh kaharti maka di dieu tapre dijelaskeun payad manuhu intalipa qabla tamallukihi wa bai'ihi. Pamuji ketika mengambil motor Haji Pendi sebelumnya dimiliki dan sebelumnya itu dijual kemudian hilang, maka payad mana Haji pamuji wajib harus ganti rugi. Katempuhan cak urang mah barang asup kajero imah Haji Pendi pamuji teh aya motor 2, aya motor nu harga 20 juta, aya motor nu harga 10 juta, sedangkan boga hutangna kan 10 juta,
kata iya Haji Muji nggak boleh ngambil motor yang seharga 20 juta. Wala ya'khuzu al mustahil fawqahatu in kanal iktisor. Jadi lamun memang ieu teh motor anu harga 10 juta memang hutangna 10 juta, cokot ta motor nu sesuai jeung hutang. Ulah nyokoteun mahal ulah. Cak pamuji teh ya. Enggak ada, motornya cuman yang itu doang satu yang harga 20 juta. Tah, lamun memang motorna aya hiji-hijina nu harga 20 juta, teu nanaon eta mah cokot, tapi engke jual hasilna ieu nu 10 juta cokot ku pribadi, saya sana anterkeun. Tinggal gitu doang. Masya Allahnya. Wasmal majuj wallahu a'lam bishawab.